saha cenah jalmi anu hatena bersih ulah aya rasa panyakit dina hate ulah aya ujung ulah aya sum'ah ulah aya riya ulah aya hasad naon hasad teh iradatu ala zawal nikmatil ghair di mana batu boga nikmat teh teu hayang ningalina oge kade urang teh nikmat masing-masing setiap jalmi teh ngagaduhan kalangkungan masing-masing likulli syai'in maziyah di mana batur leuwih ti urang kade kada syukuran alhamdulillah Gusti mudah-mudahan sing barokah eta kanikmatanana kadahna mah kitu ulah nyamikeun jeung urang da takdirna ge beda jalmi nu sakola oge benten dina rezekina teh jalmi nu sakola di kedokteran aja di dokter sadayana henteu jalmi nu sakola di pendidikan aja di pendidikan sadayana jadi guru sadayana henteu aya jalmi kaluar tina pendidikan berdagang oncom aya nu kitu tapi jadi bos oncom aya nu kitu bos tempe padahal latar belakang pendidikan mah guru kada jadi guru tapi dari si Allah mah tina dagang tempe terus kadek seperti itu aya jalmi nu teu sakola oge jadi non jadi direktur eta cenah bawahan abdi jadi sarjana hungkul urang mah teu tamat SD acan seueur anu kitu dari segi kumaha Allah dan urang anu ngaturna kana bawi urang teh ulah aya sifat hasad dan diatur ku Gusti Allah aya we rasa hasad goreng hate urang teh eta teh jauh tina rahmat Allah jadi jaminu hoyong kenging rahmat Allah yarhamhumullah teh kada non salamatus sudur bersih hate teh ulah aya suudon ka batur ulah goreng sangka eta teh pang abot-abot eta teh